hayo para sadaya ulah putus asa ka Mekah ka Madinah lain diukurkeun jeung dunia urang, tapi lamun diukurkeun jeung dunia urang moal katanagan ku sia, tapi ukurkeun jeung kakawasan Allah. Lamun Allah sudah berkehendak pasti bakal berangkat jeung berangkat di ka Mekah. Alhamdulillah kitu para sepuh sadaya. Numawi sabada salat 5 waktu cuan tengah doa ke Allah ya dibere kusim kuring doana ya supaya aya nasib tiasa ka Mekah. Anu pertama anu dibacana sholawat Ibrahimiyah, itulah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan dugikeun kana bil alamin innaka hamidum. Beres sakarek ngadoa itu teh loba-loba cukup ku 7 sapeting 17 7 17 7 kakarek ngadoa ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu. Berangkat ke Mekah pas dina Malang jumroh ula usaqobah tanggal 11 12 tarita. Pas di tanggal 11 barang keur Malang pribados giak bae ceuli anu Malang. Jeger bebeunang kuat muter pribados ke kulir. Dosa naon ya aing di Indonesia nya. Berahay be inget tah dibere ke Allah. Orang pernah maledong ucing para sadaya. Subhanallah ieu dosa. Langsung pribados sujud minta hampura ka Allah. Orang aya dosa teu ditobat teu katobatan. Ucing pernah muter di baledog poe gara-gara ngarontok manuk aing para sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailah min lailatil mubarakah allati kanat sababa nuzuli nikmati wal hikmah yastami'u ma'ana masayyikhuna wa asatiduna fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi ayatil karimah wa hiya akramul mu'jizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah al-aya. Wa kadzalika qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra inna sofa wal marwata min sya'airillah. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadzalika qala nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad man hajja haddal bait lam yarfus wa lam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumin waladasu ummuhu. Ila hadratil kiram wal muhtaram bil khusus kasanggakeun kahormatan kasadaya para kiai, para kesepuhan, para pemuka agama, para pimpinan pondok pesantren, sadaya nu parantos kumpul hempak merbayaksa
anu tak sempat kusim pribados di sebatan satu persatu namina, tapi insya Allah tidak akan mengurangi hormat pribados takzim pribados kasadayana. Mugia sadayana selalu dan selalu dipasihan sehat jasmani kinalih rohani, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah berkahkan umurnya, amin. Tambah-tambah istiqomah di jalan Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para faratur pemerintah, sipil non sipil, bil khusus Bapak Lurah beserta staf kinalih jajaranana anu sami-sami kusim pribados sangat dicintai, yang sangat teristimewa, Bapak kinalih Ibu calon jamaah haji anu mulia Bapak Oyo, Ibu Lilis, anu sami-sami kusim pribados sangat-sangat dihormati. Sayogia kurang doakeun, amin. Mugia aranjeuna timulih berangkat ninggalkeun kampung halaman, amin. Dipasihan kesehatan, kalancaran, dugi ka Mekah oge ka Madinah, tiasa ngalaksanakeun rangkaian ibadah haji, jarah ka makam Rasul di Raudhah, ka para suhada di Baqi, di Uhud, di Badar, kalawan uwihna di ka kampung halaman sehat jasmani sehat rohani, kalawan nyandak predikat ganjaran haji anu mabrurah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adinda yang tercinta muratibil acara anu parantos masihan waktos anu sami-sami kusim pribados sangat dicintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun urang ningali sekaligus mempelajari oge menggali salah satu ayat Allah anu tercantum dina surat At-Taubah, anu historisna ieu ayat, latar belakangna ieu ayat, Kangjeng Rasulullah dianjeun nuju ngayakeun pangaosan gempungan para sahabat. Ari anu dibahasna ku Kangjeng nyaritakeun tentang masalah surga jeung kaindahanana, sehingga keluar tina balem anu mulia, surga itu mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khotorun fi qalbil basar. Megahna istana surga, indahna patamanan sawarga, gelisna bidadari sawarga, lezatna makanan dan minuman sawarga, belum pernah mata melihat dan belum pernah telinga mendengar dan belum pernah terdetik terbayang di dalam lubuk yang paling dalam, artina teu aya babandinganana. Para sahabat ketika nguping dawuh Rasul kabita, cek sahabat, ya Rasulullah, begitu indahna surga keur saha eta? Manawi mugia kami sadaya, cek sahabat, termasuk ahli surga, coba pangdongengkeun, pangbejakeun ka kami, surga teh tempat berdomisilina saha? Rasulullah dianjeun ngadoa ka Allah,
maka turunlah ayat dina surat At-Taubah. Taya lamun ku santri masuk lingaran asbab nuzul ingdal mufassirin bi riwayah. Turunlah ayat tersebut dawuh Allah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah al-ayat. Innallaha astara sesungguhna Gusti Allah istara dimanaan ku mufassirin ay istabdala parantos ngagantikeun Gusti Allah minal mu'minina ti sarombongan jalma-jalma nu beriman. Naon anu digantina angpusahum tina jiwa jeung ragana anu parantos dikorbankeun di jalan Allah. Wa amwalahum harta jeung bendana anu parantos diinpakeun di jalan Allah. Naon cenah gagantina bi analahumul jannah kelak nanti nalika pulang ka rahmatullah bakal dijamin asup surga. Alhamdulillah. Tak jadi ngomong singket mah cek Cipanjur mah surga eta diperuntukeun disayagikeun ka Allah pikeun jalma-jalma anu beriman ka Allah. Lajeng naros dewe tah sahabat kakang jeung Jakarna teu apal ciri-cirina jalma nu beriman. Ya Rasulullah pangdongengkeun deui ka kami jalma ciri-ciri mukminin pan aya identitas para sadaya. Identitasna sejauh mana ti mana dugi ka mana manawi kami termasuk golongan eta. Nah jol beh ayat turun deui ngalanjutkeun ayat nu nembe dawuh Allah ari ciri jalma anu beriman eta at-taibunal abidun. Dina surat At-Taubah ayat 111 eta ciri jalma mukminin eta aya 8 para sadaya. Anu kelak nanti nalika pulang ka rahmatullah surga jaminanana ngeun moal digarap kabeh di dieu sugan urang tama kudua atau hiji kudua mah urang garap lalahunan karena lamun digarap sadalapana atuh engke rugi tamah artina rugi aing moal diondang deui ge ka dieu kitu. Nu mantak garap bae dua kesesana ondang deui ka dieu. Saha bae tah hiji-hijina ceuk Allah ataibun. Ciri jalma anu mukminin teh anu kelak bakal jadi ahli surga jalma anu bertaubat. Imam Ghazali dina kitab Mukasyafatil Qulub na'rifan kumatah ta'rifna definisi taib teh bahasa urang mah para sada disurahkeun ku bahasa Cipancur mah ari ngaran taibin tobat ya jalma anu pinter ngabebenah diri anu tina tadi na tilok daek salat berjamaah daek berjamaah anu tadi na tilok daek salat 5 waktu daek salat 5 waktu itulah jalma taibin. Minggu kamari mah urang teh salat 5 waktu di imah wae. Minggu ayeuna mah alhamdulillah ngoleset ka masjid berjamaah itu ngaranna tobat. Keur minggu kamari mah salat 5 waktu wungkul ayeuna mah ditambahan ku rawatibna qobliyah jeung ba'diyahna itu ngaranna tobat. Keur minggu kamari mah tilok daek hadir ka pangaosan ayeuna mah hadir ka pangaosan itu ngaranna tobat. Keur malam kamari mah teu kaur nonton piala bola wae ayeuna mah hadir ka tempat ngaji ninggalkeun pemain bola ngaji heula wae ta eta teh jalma anu tobat. Alhamdulillah ari kiceupna mah loba di dieu. Kitu para sadaya.
Laju eta tobat kabagi sabaraha ku ulama dibikin klasifikasi tahapanana. Hiji aya tobat harian, kadua aya tobat mingguan, katilu aya tobat tahunan, kaopat aya tobat saumur hirup sakali kewajiban. Tobat harian cek ulama melalui sholat 5 waktu. Subhanallah para sadaya ulah nyaritakeun ganjaran sholat 5 waktuna karena heuti kebetkeun dina hadis. Jarang Kangjeng Rasulullah dianjeun nyaritakeun tentang ganjaran sholat 5 waktu. Nu jelas mah fadilah sholat sunnah jeung sholat sunnah bae. Sehingga Rasul pernah nyaritakeun fadilah sholat sunnah. Anu eta sholat teh dimimitian ku make siwak teh cek Rasul rakaatani bisyiwakin khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. 2 rakaat meme salat di siwak make susur ieu lah lain pamer ku pedah kamari kakarek datang ti Mekah kula. Jadi oleh-olehna ngeun siwak doang. Nu mantak tak urang lamun datang ka jalma nu tas ti Mekah ulah nanyakeun korma ngabadeg di urang ge. Tanyakeun siwak ieu, oleh-oleh siwak mah saumur hirup ge ieu moal beak-beak ieu. Korma mah paling ge saharita doang sajongklokan. Di dahar beak, tapi siwak nu model kieu lah. Ieu para sadaya saumur hirup lamun ditata rapi, lamun ku urang dirapihan maka ieu teh moal beak-beak sakibai. Loba padilahna eta lah cek Rasul teh 2 rakaat salat sunnah di awalan ku make siwak eta lebih gede pahalana daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kabita teu? Kabita teu? Laju osok kanggo siwak osok. Tah eta lah. Pesan ka aya ka calon jamaah haji ka oyo ya men tasiwak lantaran tasiwak para sadaya di Mekah di Madinah mah doang rokok urang mah. Urang Mekah mah lamun ngobrol ngagahwa neh manis atau ngopi anu nyentil dina bibirna eta siwak. Nyentil be. Teu kecara sia urang Cipanjur. Anu nyentil lah di Nabi wir eta pasti jisamsu, bener teu? Eta kitu. Jauh siwak mah menang ganjaran, jisamsu mah yo jawab ku sia wae kadinya. Kitu para sepuh sadaya. Selalu dan selalu sholat sunnah wae ku Kangjeng nu dicaritakeun. Sehingga cek Kangjeng Rasul rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat samemeh salat subuh qobliya subuh teh eta lebih bagus daripada dunia jeung saeusina dunia. Pajero anu genep 150 juta eueuh nanaonan. Lexus anu hampir 800 jutaan langkung. LC anu 1 miliar bahkan 2 miliaran eueuh nanaonan. Lamun dibandingkeun jeung salat 2 rakaat qobliyah subuh mahal keneh, gagah keneh 2 rakaat qobliyah subuh alhamdulillah. Laju osok sia osok. Tah eta lebih najiseunan heuh. Akhirna Lexus teu boga, Fortuner eueuh, Pajero komo salat ge. 2 rakaat qobliyah subuh eta lebih bagus minat dunia daripada dunia wa ma fiha jeung eusina dunia. Dunia teh anu sakitu tohaga poharana cek mata dohir urang mah. Tetapi lamun dibandingkeun jeung salat 2 rakaat qobliyah subuh eueuh nanaonan kabeh ge. Lexus bablas, LC bablas, Pajero bablas eleh ku 2 rakaat qobliyah subuh alhamdulillah.
laju sakgede kumaha Kangjeng eta ganjaran salat 5 waktu kieu ceuk Kangjeng. Lamun sia rek asup ka imah sia di hareupeun imah sia aya cai anu herang caina. Tarolah kira-kira kobakan herang. Meme asup ka imah sia mandi heula dina cai nu herang. 5 kali rek asup ka imah 5 kali mandi samemeh asup. Cek Kangjeng aya kotoran teu moal Kangjeng cek sahabat tah salat 5 waktu teh kitu. Ti dohor ka asar, ti asar ka magrib, ti magrib nyaeta ka isya, ti isya ka subuh jeung sajabi-sajabina insyaallah moal aya dosaan alhamdulillah. Itu para sepuh sadaya. Hiji tah anu kadua tobat teh aya nu kasebat tobat mingguan. Ngalangkungan salat Jumat. Eta Jumat teh tobat mingguan. Ti mulai berangkat ti imah rek ka masjid. Begitu datang ke masjid ngadon iktikaf. Der salat berjamaah Jumat. Sabada Jumatan langsung derbeh ngadohoran. Balik ka imah maka tak urang geus boga ganjaran tobat mingguan alhamdulillah. Kamari kasepuhan punten karompok pribados santri aya nu naroskeun masalah Jumatan. Punten cenah pangersa eta hukum Jumatan kumaha ceuk sim kuring ulah waka nanyakeun hukumna. Lantaran ila yaumil kiamat sampai ka poe kiamat ge Jumatan mah ngadohoran mah kitu. Nanyakeun ngadohoran mah moal eureun-eureun pasea bedarder teu eureun-eureun. Ieu mah urang tingali riwayat ge. Lantaran batal jadi wali. Nah, lamun wali ngabohong. Aya wali sesohib para sadaya. Sesohib eta guruna Syekh Asnawi Caringin. Anu makbarona sok dijarahan kurang di Kadupinang Menggel teh. Anjeunna teh mursid toreko Naksabandiyah sareng Qadiriyah guruna nyata anjeunna berguru kana Syekh Abdul Karim Tanara. Ye wali sesohib jarah karamana diiring ku santrina. Dina sajaro jarah ceurik sesohib sumuhun enggih katuran sumuhun enggih katuran. Bahasana sumuhun enggih katuran sumuhun enggih katuran tapi eta cimata sampaikeun ka basri sorban ku cimatana. Santri teh nu ilu jarah panasaran. Naon ieu cenah saya sumuhun enggih katuran sumuhun enggih katuran tapi eta cimata menikot ngabasan kana sorban aya geura beres we ieu jarah. Beres jarah nanya santrina ka sesohib. Punten ari tadi nuju jarah sumuhun enggih katuran bari jeung cimata nu sakitu paharana naon maksudna kieu cenah aing nanya ka mama di barzah wali jeung wali mah pan bisa ngobrol nanya naon mama nanya naon masalah ngadohoran lantaran ieu ngadohoran moal eureun pase bae ulama jeung ulama masyarakat jeung masyarakat aing nanya kieu ka mama ieu mama pan geus di barzah ayeuna kumaha karasan eta ngadohoran ku mama ceuk mama di barzah ngomong kieu ka aing cuan sia sohib teu ngadohoran karasa poe gede ganjaranana di barzah ieu dijawab ku kami sumuhun enggih katuran cuan teu ngadohoran sumuhun enggih katuran lamun kudu dibejakeun kitabna para sadaya moal anggeus sapeuting ngadohoran mah. Ieu marek nyaritakeun riwayat bae sapintas karena batal walina lamun wali eta ngabohong sedengkeun parantos ittifaq bahwa Syekh Sohib eta waliun min auliyaillah taala bahasana bahasan ngadohoran anu tadi tos di komentar moal bohong bener para sadaya subhan. Eta teh tobat mingguan Jumat cuan teu ngadohoran sia. Tilu aya nu dingarnan tobat tahunan. Nahan tobat tahunan mah puasa di bulan Ramadan.
12 bulan mutiarana hiji Ramadan keluar hiji asup 11 di antara 1 bulan Ramadan ngaranna ulah kana nyaritakeun pahala ibadah wajibna ibadah sunnah nu dikerjakeun dina Ramadan ngabandingan kana pahala wajib di luar Ramadan karena naon dilipat gandakan pahalana subhan apalagi nu wajib-wajibna para sadaya urang anggeuskeun supaya lebih cepat ngajina nu kaopat aya tobat saumur hirup sakali kewajiban dinisbatkeun ka jalma nu mampu adalah ibadah haji teh. Lamun urang nyaritakeun perjalanan ibadah teh kabagi 3 aya ibadah maliyah aya ibadah badaniyah aya ibadah qalbiyah 3 ya kenu kaopat ngarangkum atawa ngaboro ngeusi kana nu 3 hiji dingaran ibadah maliyah mah doang urang ngajakat dagang urang diniatan tanggal hiji bulan Syawal ka Syawal deui ngaranna haul begitu ku urang direken barang nu aya duit nu aya jeung nu aya di anak padagan anu masih kene ngalak mayar jalan dagangna dihitung ku urang cek ulama ahli fuqaha lamun eta duit nu aya jeung barang anu dinilaikeun jeung duit anu aya di anak padagang anu keur masih kene bergulir dagangna nah lamun dibelikeun kana emas kira-kira menang 77,5 gram kamakola Cisandri 77,5 gram kamakola Cidahu 77 gram kamakola Caringin 80 gram kamakola akang di Bogor para sadaya maka eta ngaranna nisab maka di mana-mana duit tersebut nilainya lamun dibelikeun kana emas kira-kira menang menang emas 80 gram maka zakatna 2 gram atau 77,5 gram eta zakatna sagram 2 gram kurang 88 mili asana kitu para sadaya tah eta zakat maliyah melalui harta nu zakatan anu kadua aya ngaranan zakat ada ngaranan ibadah badaniyah awak anu gerak salat 5 waktu itu teh ibadah bangsa badan anu katiluna aya ibadah qalbiyah hate melalui zikir khofi neknak sabaniyah ta pertama astagfirullahal ghafurur rahim 3 kali dina tanwirul qulub teh anu kadua sholawat ibrahimiyah sakali anu katilu kakarak Allahu ditarik dihandap sampaikan ka luhur tetekeun dina pusar Allahu Allah bantingkeun ka kenca letah tilepkeun ka luhur sing rumasa yen di palih kiri 2 jengkal 2 jengkal kurang lebih para sadaya dihandapeun susu anu palih kenca sayang setan numpuk kabeh di dinya timbulna hasud sirik dengki dolim kasasama ti palih kenca gerakna supaya ulah rosa teuing hilang mah mulia gempur ku kalimat tauhid Allah dzikir khofi eta ibadah qalbiyah ngaranna acan nek qadiriyah bae 165 sawaktu la ilaha illallah mangga acan nek satoriyah bae seueur para sadaya melalui dzikir-dzikir anu mu'tabaroh anu tercantum dina kitab Gunyah karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani beunang diamalkeun asal syarat kudu boga guruna itu ibadah qalbiyah ngaranna hiji maliyah kudu boga duit nisab anu kadua badaniyah awak cager dipake ibadah katilu qalbiyah hate anu berfungsi dipake zikir ka Allah anu kaopat mah ieu ibadah nu ieu mah ngurung nya kudu boga duit nya kudu awak cager nya kudu hatena ge jegjeg para sadaya mana ibadah haji teh ngaranna kakak boga duit tapi hanjakal hatena teu niat moal ka Bali mah jadi jalan kacai bulak balik
bahkan sampai ke Singapura, ke Jepang, ke itu segala macam repressing jalan-jalan yang anak pamajikan karena ditutup hatena teu daekeun ka Mekah ka Madinah eueuh wae dunia tambah ka Mekah ka Madinah mah teu daekeun hayang naon sabab hatena ditutup ku Allah para sadaya. Jadi sanajan boga dunia tetap hate supaya dibuka ke Allah. Loba di dike jalma anu pakaina brok di juru brok di pantong ngalayah di tengah imah. Si jamrong di kolong selenjang di kandang sagala perusahaan boga manehna tapi karena hatena ditutup ke Allah teu kabitaeun leuwih batur ka Mekah eta. Hare-hare we kitu para sadaya. Ibadah haji yang ngurung kudu boga duit, anu kadua kudu istitoah teh sehat awak karena lamun teu cager awakna moal istitoah depak bagi di urang teu istitoah lamun jalma teu sehat awakna teu beunang berangkat ka Mekah. Anu katilu qalbiyah berdasarkan rangsangan hati dibuka Allah kadae ka Mekah. Seperti dulu urang ka Oyo jeung keluargana alhamdulillah dunyana aya jeung ongkos awakna cager alhamdulillah oke niatna cengeng sehingga doakeun kurang mudah-mudahan anjeunna sauwihna di ka dieu berkah selamat lancar jadi haji anu mabrur amin ya Allah ya Rabbal subhanallah. Pribados titip pesan kakak Oyo jeung ka keluarga lamun reka Mekah awas gedekeun niatna nu hade. Reka Mekah teh niatkeun hiji rek ibadah ka Allah rek neangan ridona Allah. Hate lamun hate nang geus niatan rek ibadah rek neangan ridho Allah eueuh teka capek para sadaya. Subhanallah ka eta ibadah haji teh ibadah jalma kolot tapi kalakuan jalma budak para sadaya. Seperti aya perjalanan sa'i eta sa'i ti sopa ka Marwah kurang lebih bangsa 700 meteran. Sopa Marwah sakali Marwah sopa 2 kali sementara kudu 7 kali balikan para sadaya kali 7 geureut ke kusia. Lamun awakna teu cager moal bisa tetep kudu cager awakna doang urang bebentengan sa'i mah der ka sopa der ka Marwah der ka sopa der ka Marwah percis doang bebentengan para sadaya. Tah sanajan capek lamun niatna karena lillahi ta'ala dek neangan ridona Allah tak capek eueuh. Kemudian eta toap ulah dianggap gampang padesek-desek yang jalma nu jangkung gede jangkung bararada kagencet jeung sajabina koma cenah urang mun hayang nyium hajar aswad subhanallah lamun teu diniatan yang ridha Allah moal nyampe ka hajar aswad. Tahadusan bini mah para sadaya Pribados berulang dan berulang program ka Mekah sok diutamakan dengan cara jalan kumaha bae. Eta inget baheula Abah Cisandri keur masantren kula di Cisandri pan Abah Cisandri malamun ka Mekah baheula mah pan umroh para sadaya nu aya hajian bae sakali haji salapanan 12an minimal 5an pernah ngobrol tah Pribados nanya ka buya-buya abdi mah kabita tah ka buya setiap ka Mekah unggal tahun tilok saurang 12an salapan 5an kumaha jawabna tah cek guru kege dia ge ngalaman cenah di jajahan tah Pribados tah ku buya ieu sia lamun hayang ke ka Mekah ieu doana ieu dipasangna ku sia di mana nalika sia pas di Hijri Ismail di talang emas ngada kompas dina talang emasna baca doa nu ieu insyaallah ongkos ka Mekah kege bakal aya. Memeh ka Cisandri teh para sadaya ka Mama Sanja heula tama santren. Ningali Mama Sanja ge sami bring deui teh ka Mekah. Pernah Pribados nanya cek Mama Sanja, "Mang lamun hayang ka Mekah teu cukup sakali sok sababaraha kali ieu dijajahan tah." Bahasana jajahna rod. Rod eta carana urang jarah di raudhah
di Raudhah, di Nabawi, di luar bae ulah jero. Ngadoa aya doa khususna. Mali bejakeun di dieu ku aya guru ka imah ka ditu. Ngadoa di Raudhah jarah ka Rasul langsung berangkat ka Kuba. Tentunya kudu make mobil para sadaya ya geus sok make mobil. Ka Kuba datang ka Kuba salat hajat 2 rakaat ngadoa. Ti Kuba ka Raudhah, ti Raudhah ka Kuba, terus ka Kuba ka Raudhah terus gitu. Ke terakhir di Raudhah. Cek mama sanja lamun sia sampai kataekan eta 7 balikan ti Raudhah Kuba, Kuba Raudhah, Kuba Raudhah terus terakhir di Raudhah ka Makkah moal sakali. Subhanallah lamun diukur jeung pangaboga baheula istiqomah di Kampung Badulang teh tahun 87 mulai. Boro-boro pikiran ka Mekah teu kapikiran saeutik kacan. Naon sabab jeung jajan anake gati para sadaya. Eueuh dahar sapoe ge diitung, diukur jaku teu ayana jajan anak bae susah. Tahun 2008 pribadus dikeresakeun ka Allah tiasa ka Mekah. Barang datang ke Mekah di teangan sakuwa ijazah guru panggih kabeh para sadaya. Alhamdulillah tahadusan bini mah 2008 balik ti Mekah datang ke Indonesia pamajikan tegering-gering acan langsung maot menang saminggu. Nikah deui jeung urang paniis putrana Abah Haji Ahmad. Aya Abah Haji Ahmad eta putrana Abah Haji Holil. Aya Abah Haji Holil eta putrana nyaeta Mama Ilyas. Ilyas eta putrana nyaeta Ki Yuda bin Mandor terus sampaikeun ka Mataram ka ditu. Anu kori makomna sok rame di jarah di paniis ditu. Tahun 2012 ka Mekah deui. Di tahun 2012 istirahat 3 tahun tidinya setiap tahun ka Mekah wae. Lamun diukur ku duit para sadaya sama sekali kada teu boga duit. Tapi eta rod ijazah ti Mama Sanja subhanallah mustajabna kabinabina. Kamari pribados nyanak keluarga 5an, samemena nyanak 4 di keluarga. Alhamdulillah cuma melalui perjalanan umroh kamari nembe wengi kemis dongkap ka Indonesia numawi ayeuna aya keneh tilasna ieulah salesma jeung batuk we teu eureun-eureun. Hayo para sadaya ulah putus asa. Ka Mekah ka Madinah lain diukurkeun jeung dunia urang. Tapi lamun diukurkeun jeung dunia urang moal katanagaan ku sia. Tapi ukurkeun jeung kakawasan Allah. Lamun Allah sudah berkehendak pasti bakal berangkat jeung berangkat deui ka Mekah. Alhamdulillah. Kitu para sepuh sadaya. Numawi sabada salat 5 waktu cuan teu ngadoa ka Allah. Ya dibere kusim kuring doana ya. Supaya aya nasib tiasa ka Mekah. Anu pertama anu dibacana sholawat Ibrahimiyah. Itulah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan dugikeun kana fil alamin innaka Hamidum. Beres sakarek ngadoa itu teh loba-loba cukup ku 7 sapeting. 17 7 17 7. Kakarek ngadoa, ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu. Labaika Allahumma labaik. Labaika la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Allahumma rzuqni li ziyarati Makkatil Mukarramah wa li ziyarati qabri nabika fi Madinatil Munawwarah ma zaujati wa auladi wa talamidi wal jamaati fi kulli sanatin wa antu yasirana wa antu baliguna qabla antumitana marotan bada marotin. Ieu marotan bada marotin teh erod ngaranna teu cukup sakali cek urang mah marotan bada marotin marotan bada marotin marotan bada marotin bihaqi ina sofa wal marwata min syairillah paman hajjal baita wa tamara pala juna ali jeung sajabina fa innallaha syakirun ali. Apal teu sengaja supaya ulah apal teangkeun ka imah aing ka ditu pan ieu mah lagis di dieu mah kitu para sepuh sadaya ngadoa ku bahasa urang bae dina hate setiap tas salat ya Allah ya Rabbi ulah wa kadimautan simabi satacan nincak ka Mekah ka Madinah hajian umrohan jarah ka makam Rasulillah Raudhah ku bahasa urang bae tas salat can ge urang nyampe ka Mekah ka Madinah ka parantos maot jol be Israil maot manten ganjaran hajian umrohan parantos disayagikeun ka Allah. Alhamdulillah bari ulah eureun Jumatanana teh lantaran al Jumatu hijul fuqara wal masakin.
Jumat ya mangrupakeun sarana prasarana hajianana jalma fakir jeung miskin. Jumatan ulah tinggalin, salat 5 waktu ulah tinggalin, sabada ngadoa ka Allah hayang ka Mekah ka Madinah sameh maot, hos beh maot can ka Mekah ka Madinah, ganjaran parantos disiapkeun ka Allah. Alhamdulillah. Kitu para sepuh sadaya hate bersihkeun hatena ini ka Mekahna. Karena lamun hatena bersih mah tenang, eta kacape teu karasa. Yeuh perjalanan haji jeung ge ye. Kaya teh lilis kupingkeun ye. Jamaah urang ayeuna ye lamun Pandeglang tanggal 17 bakal berangkatna. Berangkatna mulai nyaeta kloter pertama naon gelombang pertama ka Madinah heula. Di Madinah ka oyo ka para sepuh ka para jamaah sadaya rangkaian ibadah. Terutama sekali arba'in, salat berjamaah menang 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi. Naon sababna para sadaya gede ganjaranana. Ayat 3 masjid anu beda ganjaranana jeung gede ganjaranana. Hiji Aqsa, kadua Nabawi, katilu Haram Mekah. Lamun Aqsa 500 sahajal anu salat 1 rakaat di Aqsa maka eta saur jeung salat 500 rakaat di luar Aqsa. Terus ka Madinah ka Nabawi sahajal anu salat 1 rakaat di Nabawi eta 1000 rakaat di luar Nabawi. Sabanding jeung 1000 rakaat di luar Nabawi. Artinya di masjid urang di Cipanjur jeung sajabina. Lamun hayang menang 1000 rakaat 1000 rakaat cukup ku sarakaat di Madinah di Nabawi eta teh ngabandingan 1000 rakaat di urang. Lamun urang 1000 rakaat sabandingkeun ke sarakaat di Nabawi para sadaya. Sajal anu 1 rakaat salat di Masjidil Haram Mekah eta 100.000 di luar Masjidil Haram di urang. 500, 1000, 100.000 kabita teu. Subhanallah, mudah-mudahan tiasa kamarokah, amin. Gitu. Jadi ka oyo Ibu Lilis urang teh ka Madinah heula tentu. Barang datang ka Madinah cuan tinggalin arba'in berjamaah 5 waktu teh saminggueun. Tidinya sok aya perjalanannya eta jarah. Karawodoh ayeuna mah teh karawodoh parasa diatur teu cara baheula. Baheula mah pribados unggalin lamun kira-kira jam 10 mulai turun tati hotel seret be asup sok lalahunan. Jam 12 salik di raudhah keluar sok duha kakara keluar. Ayeuna mah teu bisa kitu. Tetep bae diatur ayeuna mah. Teu bisa kitu para sadaya. Anu kadua kabake, anu katilu ka Uhud. Uhud teh suhada 70 sahabat anu 170 na katalal Quran. Salah satuna di antarana Sayyidina Hamzah pamana Kangjeng Rasulullah anu gugur ketika perang Uhud di Jabal Uhud para sadaya. Nah, nu umrohan jeung nu hajian teh sok jarah kadinya. Ka oyo menta ka rombongan ajak jarah ka Badar. Pribados kamari pribados jarah ka Badar. Badar teh aya salah satu padang. Eta padang teh tempat perang Badar anu terjadi di bulan Ramadan poe Jumat kajadianana. Bala tentara Rasul 313 Rasulullah jeung bala tentarana kafir musyrikin Mekah kurang lebih 1000 para sadaya. Jadi 1 berbanding 3. Kafir 1000, muslimin 313. Itu menghadapi kafir 1000 di Badar. Lantaran Kangjeng ningali secara manusiawi ningali pasukan anu sakitu loba 1000 berbanding 313. Ayeuna ngadoa ka Allah, turunlah bantuan ti Allah. Pertama malaikat turun 1000, turunna di Jabal Malaikat. Jabal Malaikat teh hiji gunung tapi tina pasir. Ongko pasir lamun katiup ku angin topan ge moal hiber aneh pribados kieu. Kamari dikersakeun tiasa naik ka luhur. Ngaranna Jabal Malaikat. Turun 1000 malaikat ngabantuan pasukan Rasul. Ngadoa deui turun deui 1000
cek hiji ulama ahli tafsir madugikeun ka 3.000, cek hiji ulama ahli tafsir didugikeun ka 5.000. Loba eta jalma kafir anu sarapat beungna persatu aya nu nyaho sahabat nu peuyeun nu ngadekna sigana malaikat teh teu raku golok para sadaya. Tulah sabaraha 80 anu korban paeh tentara kafir, 70 ditawan, tentara muslim 14 jalma anu terbunuh di nalika perang Badar. Tacuan kaoyo telilis kek di Madinah ngajak rombongan hayang diantar ka Badar. Ti Madinah ka Badar teh kurang lebih nyaeta 3 jaman. Mampir heula ka Biroha, mampir heula ka Bir Sifa. Bir Sifa teh aya salah satu sumur anu eta sumur pernah diciduhan ku Kangjeng Rasulullah. Bil Barkah, setiap jalma anu boga panyakit kalau keberkahan sumur eta ciduh Rasul dinya bakal dicagerkeun ku Allah. Alhamdulillah. Itu para sepuh sadaya beres ya kaoyo rangkian di Madinah tidinya kakarak berangkat merentuh ka Mekah rek ngalaksanakeun hajian. Hari haji kabagi 3, aya haji tamatu, aya haji kiron, aya haji ifrad. Di antara nu 3 tamatu tah, kiron tah, ifrad tah anu pangutamana adalah ifrad. Ari tamatu para sadaya ngaheulakeun umroh heula. Berarti rek umrohan kanggo bekal hajian. Derbe berangkat rek ka Mekah mampir heula ka Bir Ali. Mikot di Bir Ali mulai tah kaya nu ngeunaheun mah urang mandi ihramna di hotel heula di Madinah. Niat mandina nawaitul gusla lil ihrami sunatan lillahi ta'ala. Mandi ihram di hotel Madinah, make baju ihram 2 helai, tacan niat ihram, tacan sholat ihram, tacan berangkat derbe geus persiapan tah. Hiji lalaki mah ulah make anu nyarung, make sempak ulah, make kaos dalam ge ulah, hanya 2 helai doang samping jeung anduk-andukna. Berangkat datang nyata kabir Ali tidinya kakarak ngalaksanakeun salat ihramna. Usolli sunnatal ihram anu leuwih sae mah salat haji salat eta tahiyatul masjid. Usolli sunnatal tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal qiblati qiblah heula lantaran can kadeuleu Ka'bahna di dinya mah. Usolli sunnatal tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Rokat ke hiji Fatihah kuliah, rokat kedua Fatihah kulhu. Waalaikumsalam nangtung deui. Kitu kakarak ngalaksanakeun salat ihram. Mangga usolli sunnatal ihram rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Waalaikumsalam biasana can wakaniat kesok dipingpin nalika pas lebet ka mobil urang kakarak niat ihram umroh. Awas kudu coba sabak koyo bisi pohoan papakean datang ke ka mobil cek mutawif numingpin urang ke anu ngabina urang selama nyaeta di Mekah di Madinah. Yo mari kita niat ihram berarti umroh ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Selama dina mobil lobakeun beristighfar ka Allah. Be berangkat ka Mekah. Kayak barang datang ke Mekah biasana sok ditempatkan heula kana hotel masing-masing. Bejana jamaah Indonesia ieu di Jarwal para sadaya. Rada lumayan jauh saeutik. Kayak datang ke hotel di Jarwal masing-masing nempatkeun koper jeung sajabina beres. Kadang-kadang dahar heula tidinya ke kakarak diajak deui rek ka mana? Rek tawaf ka Baitullah umroh cadangan kanggo haji tamatu teh.
datang ke tempat pangtowapan eta para sadaya syarat tawaf teh hiji kudu boga wudu kaoyo kupingkeun Ibu Lilis kudu boga wudu lamun urang teu boga wudu batal tawafna kudu kaluar deui ngalawudu heula nganggeuskeun lamun kakarak 2 puteran tinggal ngalajutkeun tengah tika awal deui kudu boga wudu kumaha cenah ngaran di pangtowapan teh ribuan manusia lain lalaki bae bikang lalaki campur aduk para sadaya sementara tak terbuka tangan katupan terbuka kadang-kadang cek patapel jeung awewe apakah mending pindah madhab ai cek pribados mah lamun pindah madhab ka Imam Malik atau ka Hanafi rada capek lantaran ulah kana ngomen madhab sorangan ge boga sape teu apa bener teu teu naon dina Syafi'i dina kitab Mughni Muhtaz dinyaritakeun al-lamis kal malmus ari jalma anu nyabak kal malmus seperti jalma anu dicabak dina pada batalna kaoyo keur tawaf cek beh umpamana dicabak ku batur ku awewe al-lamis kal malmus nu nyabak jeung nu dicabak nu nyabak sarua jeung nu dicabak dina pada batalna nu nyabak batal nu dicabak batal nu ngantelkeun teh heula batal nu kaantelan oge sami batal maka lamun dilanjutkeun kaula eta tah teu sah tawafna lantaran batal wuduna kudu kaluar ngaladuh heula tapi dina mukti tersebut aya wa muqabilu alal adhar menurut kal adhar wa muqabiluhu tapi menurut muqabil adhar teu naon-naon dicabak mah kaantelan mah asal urang ulah nu nyabak lamun urang anu nyabak kaoyo barang keur tawaf ceg beh umpamana kalengan pamajikan anu teu aya hahalang atau kabatur ceg beh maka batal wuduna gerak keluar kajabis ngalawudu heula teruskeun tawafna lamun nu nyabak tapi lamun kaoyo barang keur tawaf ceg beh leungeun batur kana tak barang ditingali awewe teu batal teu naon cek muqabil adhar ing darurati karena kekayaan madara dina Mughni Muhtaz dicaritakeun para sadaya jadi ulah wawanianan pindah madhab bisi teu katanagaan ulah kana ngomongkeun madhab Hanafi atau Maliki anu teu batal awewe jeung lalaki madhab urang bagi urang can pati apal aya salah satu motivasi jalan anu pikeun urang sampai madhabana sampai keneh adalah nyandak muqabil adhar asal ulah nyabak tapi dicabak mah ku batur teu batal teu naon alhamdulillah kartos eta tah ieu mah ngaji hajian ieu mah ngaji hajian nah ketika saputeran mulai urang ti Hajar Aswad lempengkeun tah tak kenca teh ka Baitullah tak katu lempeng kana hejo lampu hejo mulai pas kakarak niat nawaitu an atupa tawafal umrati sab'a aswatin lillahi ta'ala cek bahasa orang mah niat aing tawaf umroh 7 putaran karena Allah bahasa Sunda bae teu bisa bahasa Indonesia bahasa Arab bae mulai ngalangkah teu apal karena setiap putaran aya doa khusus teu apal tasbih bae subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah terus tasbih bae eta emot Abah Cisanti ngomong kieu lamun sia hayang bagus di udengna make sorban di udengna nalika pas rukun nalika pas talang emas hadarat ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pas talang emas hadarat ila hadarati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam al-Fatihah lamun jalma ketika tawaf pas dina talang emas sok hadarat ka Nabi Allah Ibrahim lempenganana eta sok make di udengna kasep kadeleuna alhamdulillah teu saeutik lobana jalma nu ka Mekah begitu di udeng acak-acakan teu parigel kadeleuna eta tilok hadiah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus kedatang kana rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya satar ya rabbal alamin gok beki ka Hajar Aswad di Jakarta istilah
bismillah ya Allahu akbar tak mah ulah robah kaya tetep bae kudu tak melebahan kana Baitullah anu diliekeun mah hanya sakadar beungeut ditoelkeun pandangan urang kana pinggir ieu kana mulut urang bari maca bismillah ya Allahu akbar bismillah Allahu akbar bahasa santri nama istislam kana istilam saputeran dua puteran sampaikan ke 7 puteran itu para sadaya beres 7 puteran kakarak sholat tawaf lebah pisan mun bisa mah pas hijir Ismail mual bisa lobaan jelema komo hajian kamari bege bejana cenah sawal sok rada seutik anu umrohan gabadeg para sadaya teu bisa ta urang tawaf pas di hijir Ismail lebahan maqam Ibrahim mual bisa paling rada jauhan ke tempat pangsolatan itu kaburi mundur ka karak usali sunnat tawafi rakaataini mustaqbilal Ka'bah ayeuna mulah kiblat lantaran Ka'bah da dihareupeun beungeut ayeuna mah usali sunnat tawafi rakaataini mustaqbilal Ka'bati lillahi taala kitu tah kaya teh lilis Allahu akbar kul ya jeung kulhu bae likum salam ngadoa doana anu pertama meta hampura dosa nun Gusti abdi sadaya abdi berangkat ti Indonesia dongkap ke teh mawa dosa anu lambokot loba dosa hampurakeun dosa sim abdi dosa ibu rama sim abdi dosa guru-guru sim abdi terus nun Gusti abdi teh hayang dipasian kuat iman serta Islam nun Gusti abdi ka Mekah teh ulangeun sakali 2 3 4 jeung saterasna Gusti ulangeun sim abdi anak sim abdi sadaya keluarga sim abdi sakabeh turunan sim abdi dulur bare tetangga sakabeh cacah karayap karena matop tempat pangtawapan anu dipake salat urang adalah makom mustajabah tempat tepat nu diijabah ka Allah para sadaya hayang naon bae pinasti bakal diijabah ka Allah teruskeun sehingga lantaran rumah ka Mekah na bari jeung menengah hutang Gusti abdi teh ka Mekah pada urang na mah menengah hutang ongkosna sengaja nota lagi dibawa ya ka di bisi teu apal mah bohong koyo bohong eta mah lah diramekeun nu kitu mah ulah ngomongkeun kitu ulah ngomongkeun hanya hayang sakadar ka bayar hutang lantaran ye dongeng kasepuhan pribados jeung umina bararudak ketika nuju di Baitullah teh aya rahasia antara Multajam jeung hijir Ismail aya batu tilu koneng ke di ujungna aya batu doang marmer lamun tinggalakeun ririakan para sadaya eta teh tilas titincakna Jibril nalika turun ka Mekah ka Baitullah cek mama sanja teh mah sajalma anu bisa ngaletak di dinya ngadoa ka dinya maka lisan dina nalika ngomentarkeun ilmu Allah sok capetan letakan dia letakan terus ngadoa ka Allah ya gada kaum begitu ngadoa ka Allah hayang dihampura dosa hayang segala eta pernah tah giliran pamajikan keur ngadakom keur ngahalangan di luhur di pinggir urang Indonesia kene ngadoa ngeun teu ngadakom kana Baitullah teu kana batu nu eta ngomongna kieu Gusti abdi teh mumuntang ka Gusti muga-muga bae cenah Gusti abdi dongkap ti Mekah teh hayang kabeli motor Mio eta ceulik lain menang nginjem kasepuhan ngadenge cek aing ongkos nage harta mah 31 juta kene ongkos nage 31 juta hayang menang Mio batin ceulik yang ngadenge para sadaya Gusti muga-muga bae cenah abdi berangkat balik ka ti Mekah ka imah kabeli motor Mio cenah eta rek seuri teu kuat ditahan karena para sadaya sing lempengkeun hate lamun keur di Mekah keur ibadah lain di Mekah bae padahal mah diurang kudu kitu hate teh sing lempeng ngeun ieu mah keur ngomongkeun di Mekah eta di Mekah teh pan ibadah teh masing-masing jalma teh aya nu Allahu akbar takbir unggul leungeun ngalepas ka handap aya dina tahiyat anu kikituan bae para sadaya antepkeun we los teuing pribados harita jeung Haji Nawawi anakna Abah Haji Wasid tas sejarah ti ieu tas mikot ti Jarona datang ke kampung Hamroh kabarnu jadi imamna Haji Nawawi manehna sok imaman di dinya ilu berjamaah ta maghrib harita ngahaja ieu dihareup supaya husu salat ai barangarna jeung urang Arab
Aya barang keur salat kakar takbiratul ihram gab sidakep keur ngadekeun bacaan Haji Nawawi rapeh jasa. Eta urang Arab aya nu nelepon, HP-na dicandak para sadaya. Dibaca kieu lah, paehane kumaha supeni kana kantong. Cek aing mal hade aing salat di dieu keung nelepon deui ieu. Pindah kaburi ka barisan pangujungna sakali. Barang keur nangtung dina rakaat kadua eta urang Arab aya nu nelepon. Dicokot HP tina kantong bari salat bari ngobrol dina HP. Cek aing antek ieu urang Arab aya kieu na horenganan ieu. Subhanallah. Beres nelepon asupkeun kana kantong deui. Satu rakaat eta dua kali telepon dicokot deui nelepon. Bahaya aing lamun salat di dieu. Eueuh jeung pindah ayeuna atuh batal salat ku kitu-kitu bae ge. Awas tah, los teuing antepkeun rek kumaha tah antepkeun. Lantaran lamun urang sok daeknya eta ngomongan batur, julid ka batur, oge omean ka batur bisa termasuk propas. Sedengkeun Rasul nyaritakeun dina hadisna man hajjal beta, man hajjahadal beta lam yarfus wa lam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumin waladatsu umuhu. Sajalma anu ibadah haji ka ieu Baitullah cek Kangjeng Rasul. Selama ibadah haji lam yarfusuk, lam yafsuk, lam yarfus teh henteu usilan cek urangna. Sabodo bae nek kumaha tah cara ibadah maranehna. Walam yafsuk ulah ngabohong, lam yafsuk ulah ngalobakeun kapasekan, ulah ngalakonan kapasekan. Teu usilan, teu pasek, maka ketika baliknya eta ti Mekah, kharaja min dunubihi kayaumin waladatsu umuhu, datang ke kampung halaman percis sapertikeun orok kakarak lahir. Teu aya dosaan saeutik ketika can kharaja min dunubihi kayaumin waladatsu umuhu, percis seperti orok anu lahir ka dunya teu aya dosaan saeutik ketika acan. Jol bae anu nanya. Nah eta kharaja min dunubihi, dunubi apa jama? Apakah dosa jeung Allah doang? Termasuk hakul adami. Imam Nawawi dina kitab Iddah Manasikna nyaritakeun cek Imam Nawawi ngurung ya dosa anu berhubungan jeung Allah, ya dosa anu berhubungan jeung hakul adami, berkah haji anu mabrur mah sakabeh dosa dikikis habis ku Allah. Dosa ka Allah, dosa ka adami, alhamdulillah. Itulah hajian. Beres merentahnya tadi salat tawaf teh koyo telilis. Jadinya sunah nyokot cai jam-jam. Tinggal liburi doang ieu jam-jam nage. Gantian kayo nu nyanak telilis nu nungguan. Inum cai jam-jamna Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa shifaa min kulli da'in. Kitu doana. Jampena cek urang Cipancur mah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa shifaa min kulli da'in. Leuk bedi inum ta jam-jam seueuh bae karasana para sadaya. Teu lapar ku berkahna jam-jam. Beres nginum ci jam-jam kakarak kapangsayan. Deur kapangsayan. Mulai tah begitu datang kapangsayan malik deui ka Baitullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa tamar jeung sajabina doa dunu sejenna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Allahumma rzuqni li ziyarati Makkahil Mukarramah wa li ziyarati qabri nabika fi Madinatil Munawwarah ma zaujati wa auladi fi kulli sanatin wa antu yasirna qabla an tumitana maratan bada maratin bada maratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Digupai kurang Baitullahna walillahil hamdu. Kakarak ngaleos ti sopa teh ti gunung sopa rek marwah niatan nawaitu an as'a niat kula sai umroh 7 balikan lillahi ta'ala turun mulai seret datang ka marwah balik di ka sopa marwah terakhir di marwah kakarak tahalul beres tahalul kakarak kurang tegas boga ganjaran umroh cadangan haji tamatu alhamdulillah. Tak kitu tah kaya kupingkeun ieu perjalanan bakal kapanggih kitu carana. Kaluarna tina bab sopa ti bab marwah kaluarna leos we. Lamun urang hayang tinggal ka Jabis ayeuna mah eta Jabis di bab eta teu aya lalaki mah aya cokot maulid nabi ayeuna mah dipake awewe.
eta teh anu dipake jawis urut imahna Abu Jahal para sadaya di kake kamar mandi pribados punten tadusan bini mah berulang-ulang teka Mekah tapi teu apal imah Siti Khadijah di mana jasa apalna urang mah yen eta maulid Nabi teh dipake imah Kangjeng lain maulid mah tempat lahir Kangjeng Nabi ari rumah tangga Kangjeng Nabi jeung Siti Khadijah malah ini dinya lain di mana para sadaya ketika orang keluar ti bab Marwah keluar seret kira-kira menang meureun 50 langkah kabalih kanan teh cirina aya lampu gede cirina di handap teh aya keramik dipotong-potong leutik ayeuna mah malah di lingkung gitu eta imah nu eta teh imah Siti Khadijah tilas rumah tanggana jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi tabaruk kaoyo pribados ge lamun ka Mekah sok nganak-anak pamajikan diajak sasarean medinya jang ayo mah urang sare di imah Rasul supaya jadi saksi yen urang teh pernah sare di patilasan imahna Rasulullah ayana di cicirian ku lampu gede etana keramikna dipotong letik-letik eta tilas imah Siti Khadijah rumah tangga jeung Kangjeng Subhan kabita teu ciri jalma anu gede imana lamun nyaritakeun bab ibadah kabita itu ciri jalma nu aya imanan begitu diomongkeun ibadah sugan kabita saeutik khawatir bisa teu imana jalma teu kabawa ka akhirat kabita teu alhamdulillah beres tuh kaya geus boga umroh cadangan kanggo tamatu tinggal ngalobakeun bae ibadah di Mekah nungguan tanggal 8 tanggal 8 karena urang rek kukup teh rek kukup ka Arafah anu bagus mah eta ka Mina heula meuting di Mina itu malam tanggal 8 di tanggal 8 isuk-isuk tas dohor teh berangkat langsung eta ka Arafah gitu para saat supaya nungguan nyata tanggal 8 wukuf di Arafah datang ke Arafah digiring ke Arafah kabeh ditempatkan di Arafah eta subhanallah kapungkur mah bejana cenah Arafah teh lenglang teh kayuan ayeuna mah rindang loba kayu ngaranna kayu Soekarno para sadaya nanu mantak dengan kayu Soekarno karena baheula eta Soekarno berangkat ke Mekah barang ningali padang Arafah teh lenglang teh naonan maka Soekarno mawa kayu ti urang dipelak di dinya kalon keberkahanana jadi rindang ayeuna eta kayu karena kayu Soekarno kuari loba naon bae kagiatan wukuf di Arafah teh kayak ba'da dzohor waktuna nah ya mah ieu mah kanggo kabehan ya kanggo ayo bae muga-muga bae urang sadetiasa ka Mekah amin tiasa wukuf di Arafah amin pribados nampi ti ijazah ti almarhum almaghfurlah Mama Adi Sudori Cigania Purwakarta guruna Abah Cisantri kieu bahasana jang ari wukuf di Arafah ba'da dzohor lobakeun dikir jeung cuan tinggaleun maca surat Al-Ikhlas 1000 kali ngeun carana nengan batu 10 batu koral leutik kaluar tah ti tenda urang nengan batu 10 jumlahna hiji 2 10 maca kulhu asal menang 100 kulhuna pindahkeun batuna maca kulhu asal menang 100 pindahkeun batuna 1000 para sadaya maca kulhu 10 batu ieu 10 batu dibawa kurang keluar tenda teh di ruang mun rek bahasa Arabna mah Allahumma inni ushiduka jeung sajabina ka ditu teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae nun Gusti pangen abdi sadaya abdi minta disaksian ku 10 batu yen abdi eta pernah wukuf di Arafah engke batu nu eta ketika para sadaya hisaban di barzakh bakal jadi saksi Gusti eta Ki Yoyo jeung Nyi Lilis pernah wukuf di Arafah ye saksi lagi kami 10-an cek si batu teh para sadaya lamun disaksikan ku batu 10 insya Allah selamat nalika hisaban di padang mahsyar nalika berhadapan di mahkamah Rabbul Jalal Allah karena aya saksi 10 batu alhamdulillah jadi maca kulhu 1000 kali siapkan batu 10 setiap 100 pindahkeun hiji setiap 100 hiji
100 hiji 10 batu 1000 kulhu geus beres dibawa keluar tenda dikubur kurang nun Gusti Pangeran abdi sadaya abdi nyaksikeun bahwa abdi teh pernah wukuf di Arfah saksina ieu batu nu 10 teh ketika orang di mahkamah Rabbul Jalal Allah jaga di akhirat dipersidangkeun ka Allah saksina 10 batu insyaallah salamat alhamdulillah. Tah kaya ingetkeun ya maca kulhu 1000 kali siapkeun batu 10 satu batu 100 satu batu 100 jadi 10 batu 1000 kulhu para sadaya beres wukuf tah wayahna supaya ulah bayar dam maka eta wukufna kudu ditisolkeun ka peuting disambungkeun emang sok biasana lah jamaah Indonesia mah berangkatna engke ti Arafah teh menuju Muzdalifah tengah peuting biasana antrian para sadaya naiklah kana mobil kaya naik ka mana rek ka Muzdalifah rek nahan ka Muzdalifah rek mulung batu lempar jumroh Aqobah wula wusta teh ya beh naik mobil bari jeung rebutan nu mantak cek pribados ge meungpeung bararudak keneh geurakeun ge berjuang dan berdoa ke Allah hayang ka Mekah geus sepuh mah para sadaya subhanallah mobil hiji direbutkeun ku jalma loba jual deui mobil rebutan deui subhanallah butuh tenaga datang ka Muzdalifah maka mulungan batu sunahna eta batu anu bakal dipake malang jumrah Aqobah wula wusta sunah dibersihan dikumbah ku urang di Arfah teh ulah salat karena bakal manggihan maghrib jeung isya di Arfah ulah salat di mana salatna ke di Muzdalifah maka eta afdol ngajamakna maghrib jeung isya adalah di Muzdalifah kok bisa naon dina idoh manasik bisa elatna lisa paril haji karena keur lalancong haji para sadaya. Jadi maghrib jeung isya di Muzdalifah beres salat jamaah mulung batu dikumbah ku urang mabet heula di Muzdalifah biasana jamaah Indonesia teh sampai jam 2 kadang sampai subuh kayak diberangkatkeun deui ka Mina rek naon rek budak balang jumroh Aqobah di urang malebaran tanggal 10 para sadaya di itu mah dulur urang anu keur hararaji keur malang jumroh Aqobah gaul malang hiji tugu sekali malang 7 sekali malang 7 beres tah Aqobahna balik ka tenda masing-masing ngan awas ka oyo ingetkeun ya telilis hampir kebiasaan jamaah haji Indonesia eta di Mina jadid sedangkan syarat mabetna kudu di Mina kodim kudu daek tatanya jadid tak kodim ieu lamun cek batur cek nu geus ngarti ditu ieu teh cenah jadid wayahna mabetna metingna kudu nyaeta ka Mina kodim kudu ka jero ka ditu nu mantak sok diakalan ku pembimbing anu apal mah asar eta berangkat asar ka ditu ka Mina kodim malang jumroh heula engke peuting tidinya ulah waka balik kakedengan be para sadaya sampai ka mana dugikeun kana genep jam cek Abah caringin teh mah mun meureun jam genep jam 7 sampai kana jam 12-an kurang lebih jam hijian nyampe jam hiji kakarak ngageuskeun sarena mah mun kira-kira di hotel ka hotel lamun kira-kira ka tenda balik deui ka tenda lamun teu mabet di Mina kodim tapi di Mina jadid kudu bayar dam para sadaya emutkeun tah balik geus nganggeuskeun sarena mah mabetna geus beres genep jam mau ado mulael kasebutna di Fathul Muin teh mah genep jam sare ke urang di tenda masing-masing tinggal ke kaisukanana beri tanggal 11 tanggal 12 lamun nafar awal ula wusto Aqobah 1 kali malang 7 bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar rozban lisayatin bleng beri nasuan di hate syaratna nyaeta ku batu ulah ku sendal urang ditu masuk loba make sendal segala macam para sadaya kudu bener-bener hate teh karena tadi buktikan ke Allah di Mekah mah dibuktikan dosa anu dipilampah ku urang di Indonesia teu tobat eta ditusuk ka panggih para sadaya teu ngomongkeun batur pribados ke tahun 2011
berangkat ke Mekah pas dina malang jumroh ula Aqabah tanggal 11 12 tarita pas di tanggal 11 barang keur malang pribados giak bae ceuli anu malang jeger bebeunang kuat muter pribados ke kulir dosa naon ya aing di Indonesia nya berahay be inget tah dibere ku Allah orang pernah maledong ucing para sadaya subhanallah ieu dosa langsung beribadah sujud minta hampura ka Allah orang aya dosa teu ditobat teu katobatan ucing pernah muter di baledog poe gara-gara ngarontok manuk aing para sadaya orang di Mekah dibuktikeun ka Allah di pas tanggal 12 na dibuktikeun deui mojana keur ngeunah sasarean jol beh aya urang Asia caramah digigireun pribados eta caramah nya tengah poe teu kaharti hiji-hiji acan mani kuat lieur eta pamajikan ngomong kieu nah tadu cara maka harti tante teu kaharti lieur aing teu bisa istirahat cenah boa-boa bisi boga dosa di Indonesia dosa naon euy bisa eta sok caramah ka batu bisi batur teu ngeunaheun hatena oh boa-boa ieu nya dosa aing tukang caramah batur teu ngeunaheun di hatena langsung sim pribados sujud ka sepuhan minta hampura ka Allah hayang dihampura tina dosa caramah di Indonesia bisa jalan nu kasinggung anu teu ngeunah hatena hampurakeun Gusti ulah ka bawa di ka Indonesia deui beres ngadua kitu rap eta jalma tukang caramah eueuh para santri ngolol-ngolol deui ya Allah ya Robbi kabawa nu mawi kira pikiran kayo dosa naon di ayeuna ge rehet ge geura tobatan memeh datang ka ditu beres malang jumrah ulah usaha Aqabah sampai tanggal 12 napor awal leos terusnya eta ka Mekah nganggeuskeun nya eta tawaf teh tawaf ifadah nganggeuskeun rukun ari bagus nama begitu beres malang jumratul Aqabah ge langsung ka Mekah nganggeuskeun nyaeta tawaf ifadah beres tawaf ifadah kitu lamun kira-kira tacan sa'i samemehna sa'i beres sa'i kakarak tahalul sani tahalul awal sabada malang jumratul Aqabah ke tahalul sanina sabada nyaeta sa'i lamun can sa'i awalna jadi haji eta Pak Haji lo haji wah haji jeung sajabi nu mantak bersihkeun hate ka Mekah eta semata-mata tok rek ibadah rek neangan kariduan Allah lain rek pamer ieu mah pan aya keneh jalma lamun kira-kira teu dipanggil ka haji wah haji teu ngaliuk-liuk acan teu dipanggil ka haji wah haji lo haji ditanya kitu dek ngaliuk-liuk acan eta jalma berarti ka Mekah ge hayang dipanggil Pak Haji wah haji wungkul bener apa bener ikhlaskeun hate urang kitu rek dipanggil Pak Haji tah henteu tah lillahi taala ngeun awas lamun jalma geus boga perdikat haji ngeunah ge sakali dipanggil rek ka mana wah haji ti mana teh haji tapi lamun dua kali teu ngeunah kadengena haji tah si eta kalah main gaple bener tah haji tah si eta kalah main selot jadi teu ngeunah ge sakali dipanggil ka haji wah haji teh haji tapi lamun dua kali manggilna teu ngeunah kana ceuli haji tah si eta teh ka masjid aya jelema nu gigiran aing atuh kitu di masjid itu mah di Mekah nama geus lok tinggalin berjamaah lantaran masjid di Mekah mah jeung di Madinah aya setruman beda jeung masjid Cipanjur eueuh setruman teu tinggalin berjamaah di Mekah jeung di Madinah mah aya barang datang ka Cipanjur najis di imah bae jalma mah di hareupeun aing digigireun aing aya nu di jero sakala macem malahan ahli majelis jamaah nu berbahagia beres tah perjalanan haji tah karena tujuan lagi rek ngaji haji cekap sakitu intina doakeun kurang mudah-mudahan dulur urang calon jamaah haji khususna ka Oyo jeung Teh Lilis mudah-mudahan selama di Mekah di Madinah disehatkeun dilancarkeun kal dikuatkeun kal amin ngajalankeun rangkaian ibadah haji ngajalankeun rangkaian arba'in ngajalankeun rangkaian berziarah ka makam syuhada senantiasa pulang ke kampung halaman salamah afiah oge menang predikat pangkat hajina anu mabrur karena kabita haji mabrur al hajul mabrur la yasalul jaja ilal jannah haji anu mabrur teh eueuh deui babalesna lintang sawarga sudah menantikan alhamdulillah mudah-mudahan urang sadaya nu hadir di dieu ku berkahna urang ilu hadir ngaji
dina bab haji, mudah-mudahan dipasihan nasib masing-masing, amin. Tiasa ka Mekah, amin. Tiasa ka Madinah, amin. Ya Allah ya Robbal, cekap sakitu kirang langkung nayungkeun dia punten. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.